Ya masih sarang wadadan ayeuna teh tah aya hiji dongeng deui jadi ai tadi mah bakal cariosan kapungkur janten kenyataan ayeuna mah janten sepuh kapungkur teh ngagaduhan ingon-ingon lah gitu duka ari ingon-ingon mah da meureunnan cekasarna ai gaduh sepuh kapungkur mah nya kitu teh ngareamu na meureun janten sarakti. Kumaha ta dongengna, kumaha dongengna? Tah eta mah masih keneh dongeng pun uyut Mohon. keneh gitunya. Tah jadi kan lamun di etang mah meureunan sekitar 2 dugikeun ka 3 hektar pakayana teh sawah sareng kebon dihanap Di ditu tuh. Tuh. dina bendungan Dina bendungan. tah eta teh aya nu ngajagana Nu ngajaga kebon nyaeta sakadang nu belang teh meureun maung lah dari kolot baheula mah meureun da kitu nya maung hiji terus aya nu jiga orok cenah sok oa-oaan di sada aya nu jiga orok. Jadi lamun aya anu ek nyanak ek maling lah istilahna kasarna meureun ek nyanak naon pepelakan palawija dihandap si orok eta teh sok oa-oaan di sada gitu. Cenah jadi wes sarieun gitu tah. Tah lamun maung mah pernah ieu mah kajadian da walau nanti nini imingnya ku nini gitu. Pernah ngadongengkeun ngendong oge eta ge dihandap di ditu di saung kebon duka di saung sawah. Si ingon-ingon teh teu hilapeun teu kaparab. Tah wengi gitunya keur lah sarare meureunan duka tos sare duka acan da masih keneh emuteun. Jadi asa aya nu ngalengkahan cenah. Nu belang gitu ngalengkahan. Tah ari enjing-enjing da bari ngingu domba oge. Si domba na teh paeh gitu geus budal badil si beujitna teh geus kalaluar. Tah kitu. Tah jadi eta nya nu anehna eta meureun nabil harita mah ieu teh bener dongeng teh atawa bohong gitu. Tah ieu ngabuktikeun pas dina tahun sabaraha nya aya nu keur kurban dina Idul Adha. Tah ieu geus sakedap deui Idul Adha. Tah abdi teh nyuwunkeun ieu daging domba disatekeun gitunya. Disatekeun. Tah disatekeun teh sekitar meureunan lohor lah gitu ditusuk lawas sate we kitu. Tah ngajaran disimpen si sate teh 7 padahal teh. Disimpen 3 tah meureunan pengkereun bumi anu 4 dinu sejen rada tebih gitunya. Eta teh lohor gitunya, lohor. Si daging atas ditancepkeun eta teh. Tah si tas lohor terus wengi nancepkeunna mah sonten lah jam 5-an setengah genep bade magrib tancepkeun tukangan bumi. Tah eta nya terus we nyala enjing-enjing di teang. Nah eta man aneh deui we nya si dagingna teh leungit tinggal cocolok. Tinggal cocolok teh wungkul nu tujuhanan eta saep sadaya. Henteu anu 3. Nu 3. Anu 3 tah nu 4 mah malahan ditinggali teh masih keneh utuh aya. Oh da beda tempat nyimpenna. Oh nya. Tah anu 3 teh anehna teh pan nancepkeun teh henteu jero karena taneuh teh henteu jero. Lamun ku ucing pasti leungit eujeung etana nya. Eujeung nanti eujeung cocolokna. Atawa lamun kadupak da pasti runtuh gitunya. Kadupak kunaon we kitu ku ucing kadupak ngaliwat ge runtuh. Jeung deui lamun sawewengi si daging kana cocolok eta teh kana awi rapetnya jadi rapet. Tah ieu mah tapi bersih. Dina cocolok teh bersih, daging eueuh. Eta non teh cocolokna teu runtuh gitu. Tah eta kaanehanana atawa naha bener gitu ieu teh aya nya da urang meureunan buyutna da teu apa gitu nya teu dibere. Teu dipastihan terang deui. Nganu puguh mah ketika urang ngalaksanakeun ternyata aya nyata gitu. Eta ngabuktikeun obrolan sepuh kapungkur naha bener henteu boga iinguan kitu teh gitu. Palih ditu. Baraya palih ditu tah. Nya lah da ieu ge teu apa gitu nya wallahu alam kan eta duka nyaan kitu duka kabeneran meureun nganu aneh nama nya si daging eta dina cocolok sate dina awi gitunya leungit sadaya dagingna jeung deui teu runtuh gitu tah. Ai daging duka ka mana? Da kadupak saalit ge pasti runtuh si cocolok eta teh da teu jero gitu nancepkeunana. Alah, beuki mistis baraya beuki mistis. Hararudang euy.